Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil aghyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para ibu, para bapak, alhamdulillah simkuring bade nyarioskeun budak hidung riwayat anu kapungkur pangapunten kasadayana bilih aya lepat mugi tiasa ngamaklum. Dina hiji riwayat aya hiji raja. Raja ieu lain raja kabeutina gedang asak lain. Raja teh anu ngadujuh di negara Pasuruan ngaranna. Ari bojona mah biasa we geulis rajamu. Pamalum raja kaceluk kaun auri kakoncara kajana pria jujuluk adil palamarta. Tengah hinggilang kancana nganggo makutab dinu kasiri pinaretos ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pintar tanu iku mangsi perta iku kalam. Ciri jelema pinter aya mangsi aya kalam aya leungeun surat coret disaeuneui. Itu ciri jelema pinter. Ari raja kawungan bojo teu daekeun boga anak bini. Nyareat mah nyareat sama sakali teu daekeun kagungan putra. Raja mikiran berang kalawan peuting tetep hayang boga anak. Neng, cing kumaha ieu teh akang hayang kagungan putra. Rumah tangga geus sakean puluh taun sareng anjeun. Mana kaayaan parantos sepuh kieu? Duh, ka atuh cenah. Ieu saur bojona. Babuguh jeung abdi mah henteu tiasa kagungan putra. Abdi senang kalayan ridokang langkung sae nikah deui we. Kasaha terserah akang. Meuh ku bagur-bagur teuing. Jadi akang kudu nikah deui. Sae abdi senang dunya akhirat. Jadi anu akhirna raja kapaksa milari deui ti bojoeun hese milari nu model kitu istri teh miwarang nikah kaceroge. Barang menak hijrana anu sae budi pekertina ditinggalian si raja. Barang gancangna riwayat nikah kaeta hiji istri alhamdulillah teu lami eta istri teh bobot mak dudu sasasi. Barang beres nikah teu lami ieu bojona raja teh nu anom bobot Pak. Sasasi 2 sasi. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ceuk raja tereh boga anak. Barang dugi ka 8 bulan, barang mincak ka 8 bulan, aduh Gusti, betul mun geus gede. Ceuk raja, khawatir nu wewereuneuh teh. Kitu kan kaum ibu teh nasibna. Gemetak panggede-gedena dosa, lamun anak ngalawan ka indung bapa. Indung ngagegemol anak di sabulan nepi ka 8 bulan. Asalna geulis. Jadi jorek kajeun indung mah. Dangdanan asalna pantas jadi teu pantas kajeun. Coba ibu dulur lamun lempang ditenyo ti hareup menikot tentara nanang ke tamur. Ditenyo ti tukang persis kalapa doyong meninget nyentrik benernya Bu. Ya kegemol anak. Lamun EKS dengan garalang gorolong eueuh kangeunaheun.
Nekees nang karak ngungul kos ungulan kesik. Rek nyangigir nyeri asa nulak rek nang kuban sieun betus. Tinggal salakin mah nu boga dosa nyerengit depan. Laju nek ngalahirkeun si Inung leungeun genepi ka market ngahejeunkeun anak kesang tina buk salamar-salamar kaluar. Nah aing paeh nah hirup. Narohkeun diri kaum ibu bapa. Bereset lahir kadunya alhamdulillah salamet. Yang hunyar ibuna teh kurang leuwih 40 poe sakumaha orai tapa. Hamarurung nage aya 10 poe menyebu. Barang dahar nu pait-pait di dahar, dahayang geura cager kajeun. Dang daunan sagala di dahar ngan teu baralak dipake lalab mah. Dahayang geura cager. Tengah peuting Inung mah jeung nangeuna hees goak ceurik anak hayang nyusu. Teu we Inung mah ngasongkeun susu. Ngadenge sorak reungit ngopepang leungeunna sabelah deui ngilangan reungit. Kajeun mama jeung bapa ku leungit asal si Nyai si Kasep. Inung nyaah na ka anak. Laju bapana geus deui pelengkung bahudang. Ngadenge loba reungit babantu ka pamajikanana. Dari mamawa lampu tempel hayu disulutan tas leungit nuntut nebilik teh. Ku nyaah ka anak. Ai samping disolenangkeun rasaan make calana ongkoh manunggeus teu inget kanu dihanap pikiranana di jero imah ieu ka pamajikan mah da teu pati era aya anak geus hararees pikiranana tuh kunyah-nyahna ka anak teu nyaho anakna nu dua melotot beu hees cek anakna teh bu bapa ngalaan reungit mah teu diurusan cicing saulagan bisa eraeun. Jadi bojona raja teh bobot salapan sasih barang beres anu akhirna culuk kana waktu dengan kana mangsa bojona raja teh ngalahirkeun. Barang ditinggali teh anakna lalaki cuplak puseur di derengaran Pamanarasa. Bojo raja teras lahir. Barang ditinggali lalaki anakna, barang cuplak puseur di derengaran Pamanarasa. Ya si raja teh bungah anu teh aya hinggana kagungan putra. Nah pala sadere. Barang parantos lahir ieu nu anom kunaon ieu anu sepuh bobot deui alias reuni aya ku aneh saure eta bojona raja kang ieu patuangan jadi gehgeran barang akang kagungan putra aduh Gusti abdi teh bobot geuning sasasi bener cik raja euy ibarat we atuh rek melenung mah euy 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bojona nu sepuh lahir. Waduh, muju raja ya. Barang bereset lahir ditinggali, putrana teh lalaki deui bae. Barang cuplak puseur di ngaranan mah eta teh Sunut. Bereset lahir dari bojona anu sepuh, barang ditingali putrana lalaki. Barang cuplak puseur di derengaran Sunu. Sunu ngaran. Bener cek raja ya. 2 cenah boga anak. Nya barang beki ageng si murang kalih teh. Pamanarasa nyangkin ageng, Sunu nyangkin ageng. Barang parantos ageng sering dipasihan nasehat kuramana. Pamanarasa ieu teh dulur anjeun Sunu. Tetep maneh kudu nyebut kakak. Sebab masih keneh kolotan ieu seolah-olah. Masih bener anjeun pangheulana lahir ka dunya. Kumaha diatur maneh kudu ngabogaan pikiran ka Sunu. Sunu teh anak nu kolot. Sae bah. Sae cek Pamanarasa kumaha bae. Da abdi mah jeung dulur. Tah ayeuna bapak rek masrahkeun nagara. Ka aranjeun. Sebab bapak geus kolot beusi teu aya umur.
di mana bapak teu aya umur uruskeun ieu nagara ku anjeun duaan babarengan. Barang raja lantaran boga rasa parantos sepuh ieu teh titip kasep ieu nagara kudu diatur ku maneh. Masyarakat bawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Masyarakat supaya baroga amal ieu nagara ujang kudu dibangun. Sunu pamana rasa supaya masyarakat urang balik ke alam akhirat salamet keuna baroga amal. Bangun ieu nagara. Naon kepentingan masyarakat? Kumaneh kudu dijieun, kudu dibangun. Tah eta teh termasuk ibadah. Kitu pala hadirin. Geus urang oge nagara urang. Anu penting ku urang kudu dibangun. Sebab urang kudu mikir, merdeka geus 33 tahun. Penting masyarakat. Di negara Republik Indonesia ieu kudu ngabogaan rasa syukur karena kalimatan ti Allah diberi merdeka. Sing inget baheula zaman dijajah ku Tangkurak Sumatahejo. Sing inget baheula zaman dijajah ku Jepang melak jarak hiji jalan nang karak teu marangi daharan. Ayeuna geus merdeka make teu puji syukur ka Allah. Apalagi sekarang zaman Orde Baru, SD Impres ka unggal Polokso. Rehab madrasah, mushola di tiap-tiap terminal, masjid di tiap-tiap asrama aya. Singgerto sarolat dulu. Subur mamur alhamdulillah. Tah maka kudu dibangun ieu negara. Tah ieu si raja masrahkeun ka anakna anu dua. Kasunu kalayan ka pamana rasa. Barang telah miya si raja teu damang wales, anak teu damang cunuk kana waktu, ninggang kana mangsa, ieu raja teh dugi ka pupus. Ngantunkeun bojo, ngantunkeun putra, ngantunkeun masyarakat anu salingkungan eta negara. Ngantunkeun masyarakat raja anu masyarakat ieu di sekitar eta negara Pasuruan. Anu ayeuna dipuasana eta si raja anu akhirna ieu teh nu boga kakawasaan putrana pamana rasa jeung Gusti Sunu. Ai Sunu pala saderek berdeketanana teh jeung para alim ulama. Malah Sunu masantren di mana di Kiai Aji Luhung anu aya di Babakan Kembang. Ari pamana rasa mah boro-boro daek ngaji, boro-boro daek ibadah. Eueuh deui bae gawena pamana rasa sajabat ngarempak larangan Allah bae naon barang nu diharamkeun oge kumanehna didahar. Ibuna geus teu neurakna nasehat. Sunu oge geus teu mengpan nasehat pamana rasa. Ibuna geus teu kuat nasehat pamana rasa. Rakana Gusti Sunu pamana rasa. Anjeun ulah sok wani-wani ngarempak larangan Allah. Lah kang ora keneh. Kitu we jawabna. Besi menang akibat di akhir. Manusia kudu sabener-benerna hirup. Kudu bersih. Cek pamana rasa ngora keneh kang. Anu akhirna ya Gusti Sunu masantren di Kiai Aji Luhung di Babakan Kembang elmuna pasegitinu ku didikan agama. Berang penting pikiranana hayang mawa masyarakat kana jalan kahadean supaya masyarakat salamet dunia akhirat. Sunu berang kalawan penting mikiran hayang mawa kana arah jalan kaselamatan dunia akhirat kasadayana masyarakat. Ai pamana rasa dulur lain kadinya tujuanana. Sunu mah hayang subur makmur negara teh hayang aman gemah ripah loh jinawi. Supaya bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah masyarakat teh. Pembangunan supaya beres. Fakir miskin supaya kapelihara.
tapi pamana rasa berang putih sapara kanca rencangan manehanana anu tukang bajidoran tukang mabok deui anu dirancanakeun teh hayang ngabunuh Sunu. Ieu manusia nu eueuh didikan. Ceuk pamana rasa kaula moal bisa boga kakawasaan di ieu nagara lamun Sunu aya keneh. Benar ceuk anak buah. Sebab kaula teh dulur sabapa. Kaula moal boga kakawasaan lamun Kakang Sunu aya keneh. Tah ayeuna barudak pikiran kudu kumaha jalana ieu Sunu supaya korban. Jadi pamana rasa emutanana istunu kana kajahatan melulu anu dirancanakeun jeung balad-balad manehanana hayang ngorbankeun Sunu kumaha bae jalana. Manusia nu kosong tina didikan agama ceuk pamana rasa barudak ayeuna kieu akalna ieu urang ngalalauk ieu urang penat itu cai laukna anu kacida lobana Sunu urang ajakan ngalalauk sangeusna Sunu aya di cai maneh ulah meleng di mana meleng Sunu gentos ku batu sebab lamun langsung kurang samata-mata dipaehan kurang era ka masyarakat tapi lamun keur ngalalauk kurang bisa alasan Sunu kakencet ku batu bener. Kajahatan pamana rasa jeung balad-baladna rek dilaksanakeun nyaeta menep cai rek ngalalauk Sunu dipanggil ku pamana rasa hayu akang urang ngalalauk. Hari Sunu mah teu ngagaduhan emutan naon-naon anu akhirna turun ka hiji cai barang meleng Sunu digentos ku batu. Ditulung tinu kawasa Sunu mah teu beunang digentos ku batu teu beunang Pak. Eta nu dipake ngagentos kana deui kana batu nepi ka hancur. Gagal ieu. Pamana rasa naon kagagalanana ku sebab Sunu henteu beunang. Sunu boga pikiran wah lain lawaneun ye. Pamana rasa akang mah tiris rek hanya mulih Sunu. Wah gagal perjuangan. Jadi pamana rasa ngarasa gagal nek ngabuduh eta Sunu. Anu akhirna pala saderek geus ngarancanakeun deui, geus ngayakeun musyawarah deui pamana rasa. Kudu kumaha jalana? Ceuk pamana rasa. Sakabeh balad. Ayeuna urang ngagali sumur anu jero. Turuban ku maneh sing rapi, laju urang ngayakeun kumpulan di dieu. Sunu urang bere kursi anu deukeut eta sumur. Di mana rapat geus beres, Sunu urang jorongkeun ka sumur. Bener ceuk baladna. Jadi pamana rasa nutanana istuning nimulkeun kajahatan bae ngarah bae ka Sunu supaya Sunu teh korban. Anak buahna ngagali sumur kurang leuwih anu puluhan meter eta jorona sumur. Anu akhirna dirarapi eta sumur teu lami ngayakeun undangan, ngayakeun kumpulan. Sunu teu gaduh emutan naon-naon. Barang ngayakeun kumpulan beres kumpulan, masyarakat marulih Sunu dijorongkeun kana jurang anu pohar. Teu solor diurugan teh paeh sorangan. Ulah diurugan paulah. Tah didinya pamana rasa teh surak-surak bunga-bunga tetela Sunu teh ragag moal teu paeh. Ai papatihna pat nagara mangku alam mangku bumi. Anu ngageugeuh eta nagara sajaba ti budak anu dua.
anu digawena jujur kalayan bener. Pat negara mangku alam mangku bumi bingung ieu sunu ka mana teu nyaho rag-rag kana jurang. Pamana rasa dina peutingna ngayakeun pesta-pesta rame. Mestakeun sunu anu geus rag-rag. Kulantaran sunu pitulung ti Allah nu Maha Kawasa, sunu tene-tenete teras bae hanyat kaluhur. Eta sunu teh dina sumur nu sakitu jorona bisaeun hanyat kaluhur. Cek sunu ragag kula. Teras sunu langsung ka mana kanu keur pesta-pesta. Barang sajroning keur pesta rame, keur sedeng asik pamana rasa. Datang sunu, assalamualaikum. Kaget kabeh. Anak buah pamana rasa laluncatan, buar-bar. Pamana rasa mogok. Aya naon pamana rasa irame ama? Pinter pamana rasa, Kang. Salaresna abdi teh keur ngempelkeun balad. Keur mikirkeun akang ku sebab ragag ka sumur, maksudna abdi rek nulungan akang. Ah, cek sunu teu kudu ditulungan akang bisa hanyat sorangan. Eta sobarna sunu sobar. Sugan boga pikiran pan sia ngajorongkeun aing ih teu keun we. Allah nu langkung unina, Allah nu langkung bijaksana. Barang gagal deui pamana rasa bingung taya hinggana 2-3 bulan negara aman gemah ripah loh jinawi. Pat negara mangku alam mangku bumi ningkatkeun kawaspadaan sebab pamana rasa katingali beda deui tingkah polana. Taratolibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa amana kabanim bana bunya nahu pa akomahu falamas tawamakot banahu tahadana. Pamana rasa dunya hayang kusorangan, padahal dunya seperti impian. Teu aya bedana urang keur ngimpi. Mani asa bener boga truk 20, mani asa bener boga kol 20 beca 50, teu nyaho ngimpi. Keun be antep di mana nyaring jam genep najis tepelak hiji-hiji acan. Ayeuna jelema nu ngumpul-ngumpul dunya, nepi ka poho kana salat, poho kana ngaji, poho kana mayar ipeda, poho kana ngaluarkeun zakat, poho kana jariah, poho kana pembangunan. Manusia nu model kitu persis teu beda ti ngimpi. Keun we antep parang sana moal maot meureun. Ana geus maot najis sarang euy geueur nu ka bawah. Pelekna gitu ka bawah. Rasain di situ tuh. Aratalibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa amana kabanin bana bunya nahu pa akomahu falamas tawamakot banahu tahadana. Itu sunu mah gawena tengah hariring. Barang dina hiji waktu pamana rasa dipanggil ku sunu. Kasep pamana rasa ka dieu. Aya naon ka? Kieu. Akang penting niis di guru akang dibabakan kemang di mama ajengan Kiai Ajuluhu. Duka 1 tahun akang duka 2 tahun. Ieu nagara titip akang masrahkeun ka anjeun supaya subur makmur, supaya pembangunan beres,
Geroh masyarakat bawa kana jalan kaselamatan dunia akhirat. Ulilah cek tukang pencit memang ku aing keur dia teangan melengna. Ayeuna rek hees leuwih tibatan meleng. Jelema hees teu eling. Dasar milik. Sunu teh nyarane dina tatangkalan banget kutuluh. Biasana sunu sok sare wancih kitu. Dua logo jo bunga teh hinggana. Pakakasna kabeh golok nu sarareukeut dikaluarkeun ajianana uduk parung ciguni waci kangkengan serak ciman ditanyakan beraja musti taji melelep betara karang ilmu banyu pancasona. Betara sang sapu angin sapu inyuk sapu pare kabeh sapu dikumpulkeun. Anu akhirna kumaha dulur barang rek di emat ieu Gusti Sunu aya sowara umur. Cek suara menang paehan sunu rasakeun akibat ka diri anjeun. Barang aya suara nyileuk ieu dua logojo ka eta leuweung pinuh ku tentara eta leuweung. Titinggalian eta nu rek mencit teh. Katangkalan hanteu aya jara di serdadu. Ayo pencit hayang ngeho. Anu akhirna dua logojo ngajerit bari mebetkeun golok tulung sebabna nyebalad anu pinuh di eta leuweung. Sunu dugi ka hudang aya naon mang aya naon Gusti teu sanggup abdi Gusti kunaon ieu kunaon ieu golok meni amalaya kunaon Pak teu sanggup abdi maehan bapak ai kitu rek maehan bapak Pak, terus terang abdi diparentah ku pamanarasa. Salaresna jalan ka leuweung teh lain ku sebab teu aman kaayaan di kota. Nu penting abdi diparentah ngabunuh bapak. Abdi teu sanggup, Pak. Ya karim. Pamanarasa. Teu puas kaula lamun teu paeh. Jadi maneh teh diparentah. Gede kulianana. Aya sakinten Pak teu sangka ayeuna lamun geus kieu kaula teu paeh kumaha jangjina nu mawi Pak abdi mah cunuk kana waktu ninggang kana mangsa sebab jangjina lamun bapak teu paeh teh abdi anu bakal dipaehan ku pamanarasa duduh teuing khawatir cek Gusti Sunu dedeh teuing bapak mah khawatir ka maneh maneh teh hayang boga kuliah rek maehan ka bapa anak bapa ayeuna teu paeh maneh bahaya kuliah teu meunang jiwa maneh meureun malayang Pak abdi mah sadaya-daya bapa mang kieu kuring khawatir mamang lamun dipaehan mah ayeuna mah kieu mang supaya mamang bisa nyarita yen kuring geus maot kitunya. Ngan carana kieu mah. Ayeuna pangalahkeun gegetahan cing. Getah naon nu aya di leuweung ala? Dua logojo diparentah ngala gegetahan ku Sunu. Getah-getah nu aya di leuweung dialaan ku dua logojo eta teh getah nu aya di leuweung. Barang geus kumpul getah karet, getah nangka, getah sagala-gala tangkalan nu aya getahna. Barang geus kumpul getah, cek Sunu bener. Sae ieu getah. Wayahna ayeuna meulem kayu mang supaya jadi areng. Kegeus jadi areng tutuan sing alus. Dua logojo nurut bae meulem kayu teras jadi areng di tutuan anu sakitu alusna. Parantos Gusti tah ayeuna hijikeun jeung getah kocek sing asakna mah barang getah dikocek ke jeung arang aduh Gusti mani hideung jeung herang mani sakumaha cep tah alus mang ieu tah ayeuna peperkeun kana leungeun kuring coba napa teh barang dipeperkeun kana panangan Sunu napa sakulit sadaki teu beunang aduh Gusti pageuh geuning sawios kieu mah nya
tah ayeuna kuring chat ku mamang supaya hidung awak kuring rahayat moal wauhun lemetak sanajan mamang nyaritakeun kuring geus paeh kaanteur mah supaya mamang salamet supaya mamang boga duit. Lamun kuring teu dihideungan engke rahayat kapangih jeung kuring bahaya mamang. Ieu supaya rahayat teu kauheun ka kuring, mamang sanajan ngomong kuring geus paeh cocok mah. Eta sunu akhlakna model kitu. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talogojo. Kalah kadibere kangunahan supaya menang kulian. Lamun kuring teu dihideungan engke rahayat kapangih jeung kuring bahaya mamang. Ieu supaya rahayat teu kauheun ka kuring, mamang sanajan ngomong kuring geus paeh cocok mah. Eta sunu akhlakna model kitu. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talogojo. Kalah kadibere kangunahan supaya menang kulian. Gusti meureun Gusti hidung gaduh salira teuing kula mah asal maneh be sararena kan kula mah hidung gitu naon-naon supaya maneh salamet ai Gusti bade teras ka mana Gusti kula mah rek lulungan we dua logojo segruk nangis bingung taya hinggana ieu mah ratu teh nyaan ratu adil sobar tawakal ka Allah era dua logojo Gusti jadi ayeuna kedah diulas sarila Gusti aya gara ulaskeun ku maneh diulaskeun pa ieu dua logojo sami rumah Cipanon ku sedih salira anu sakitu saena dugi ka hideung dicek tinggal huntuna we bodas tah ayeuna mah doa bidoanya arokaya Gusti ieu golok kedah aya getihan ka dieu gampang nyeun getih mah golok duanana diciduhan ku sunu barabai jadi getih moal bisa tuhur mang lamun can kanyahoan ku pamanarasa hae gara balik dua logojo golokna diciduhan jadi getih taras gancang murih logojo barang datang ka karaton pamanarasa barang diparios ku pamanarasa mamang kumaha sunu teh geus korban parantos Gusti bener ta ieu bener kakarak kula nyekel nagara kawasa bener ya laksana bener pinter di mana di leuweung Gusti ya kuliahna keur maneh percaya kula ka maneh pat nagara mangku alam mangku bumi bingung ieu ka mana sunu ibuna geus nangis wae pat negara mangku alam mangku bumi ka mana ieu sunu duka bu tindakan pamanarasa beda masyarakat Islam dibawa kana jurang kasangsaraan sunu ilang tampak rana dipilari ka babakan gembang sunu parantos muli sareng sunu nete-nete banurusit mapai-mapai pancaniti lelewungan kaleuweung geus teu kasorang ku sifat manusia urang leuweung kabeh ngiring ka sunu monyet-monyet oa-oa bangsa binatang-binatang anu berupa monyet kabeh ngiring ka sunu dianggap sunu manahna sakabeh monyet-monyet bangsa sulili jeung oa kabeh ngiring ka sunu dianggapna sunu teh manahna
aratalibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa amana kabanin bana bunya nahu fa'akomahu falamnas tawamakod banahu tahadaya niarwe sunu salirana unggal poe nyangkin alit ganti poe nyangkin alit barang akhirna ieu sunu dongkap ka ujung kidul ka sisi basisi laut jadi budak leutik sagede umuran budak umuran 7 tahun awakna hidung meles eta sunu teh nongkrong dina karang sisi laut ngahariring teu aya eureun elingkeun ya pitutur kasakabeh dulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masingku mati karasana kersakarat kadung kaliwat-liwat kana ibadah ngaliwat ngalampahkeun salat kalih kulon aya aki-aki keur nyusut kakarak menang lauk balanak hiji-hijina barang retne nyok kabelah wetan aya nu nongkrong hideung cek aki-aki modar aing-ayeuna mah ye moal salah ieu teh jurig laut meureun Gusti cilaka aing ka mana ngejat cek aki-aki nu keur nyusut tidinya nyawa papisah dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal hanteuna nyamperkeun ka budak hideung ki geus meunang laukna aki tuh cek aki-aki dikeremus aing moal salah ya aduh Gusti mana eueuh nini eueuh jelema nyamperkeun ka budak hideung ya aki-aki matana geus ciciring ratan bae waduh ka mana aing ngejat ya ki kulan memalan keung oge mana laukna ieu lauk balandak ngan hiji coba ki kuring hayang ngaraosan kana lauk coba beuleum urut teh ku aki dibeuleum sajoroning modom lauk ye si aki-aki pikiranna geus asa rajit rupana beres lauk aing dikerkeb dia waduh barang geus beres meulem lauk di dahar caki budak hideung ki kulan gawe aki ngan nyusut sumuhun cenah kumaha atuh ai teh nguseup maki ki nguseup ngajala ulah dihalkeun teuing ceuk budak hideung kuring marena sehat ieu sebab ngajala jeung nguseup sanajan bebeunangan loba moal bisa dipake babana malah urusan ngajala mah bener ku siluman-sileman mah balagur moal daek heureuy apasna nu ngajala ki ku caah dengdeng baheula aya 3 jelema Kisarah Kisahara Kiserah dongeng ka budak hideung tapi ieu si aki-aki matana mah teu meeng nubruk ngejat aing
Ai Kisarah gawena tukang ngajala berang peting aya dicai. Kabawa ku caah anu gede papisek awakna ki. Memetak lamun aya kayu palid kabawa caah disebutna sarah. Ai Kisarah tukang tani. Malah hayang nurunkeun kana ilmu katanian ka incu putuna ngan kaburu maot ki. Tapi sanajan Kisarah maot tetep tina hasil pertanian serah masuk aya bae. Yen teuing sangu ka cida bodasna serah masuk aya bae. Ai Kisahara tukang ibadah. Malah manehna hayang munggah haji ngan kaburu maot. Tapi sanajan kaburu maot manehanana tetep ku anu munggah haji ayeuna ai sahara mah kabawa bae. Kitu ki sumuhun ki aki hayang boga duit mun ya. Hoyong kieu ayeuna akalna ki lamun aki hayang boga duit dengekeun ieu kuring aku anak waki. Aku anak laju engke jual ku aki. Aki nyaon teh ayeuna ieu. Aya sudager geus 2 bulan ngan budak hideung boga order ti urang Mesir can meunang ki. Wah ini di tengah laut tuh. Bener, di tengah laut keur neangan budak hideung. Bakal dibeli kurang Mesir mahal ki. Tak kuring perlu. Aku anak waki lamun aki hayang boga duit. Eta aki-aki bingung taya hinggana. Nah bener, ya teh nu hideung rek mere duit ka aki. Aki teh kacida bungahna. Meureun aki teh kudu mulung anak. Lamun datang eta sudager meureun ku aki dijual ka eta sudager kitu meureunan kadahna aki teh meureun. Bener ki. Pura-pura kieu aki teh. Lamun datang sudager teu boga duit kitu aki maraban geus teu bisa nek dipiceun ka laut teu tega kitu nya ki. Pura-pura sedih aki. Cenah teu naon. Bener weruh sadurunga winara. Budak hideung teh lain samanea. Telah datang kapal sudager di tengah laut bener. Barang nenyo aki-aki jeung budak hideung teras mendarat eta kapal luncak sudager nubruk ki anak saha ieu? Anak aki juragan nek dibawa ka mana? Ieu aki tidak susah. Ai kawitna mah ku aki terek dipiceun. Da ku kesel. Eueuh jeung maraban. Ala kadar menang nyusut tu aki. Tah kitu maksudna mangan teu tega aki teh. Oh kitu ki. Hayang sabaratus juta aki. Juta. Jadi kumaha maksud juragan? Ieu budak hideung jeung kuring. Aki hayang naon? Da kieu we atuh aki mah. Hei. Kasep hideung daek ku aki dibikeun ka sudager. Daek. Moal ewa ka bapa moal. Heueuh. Ayeuna mah kieu nya tong. Da ku abah parek dipiceun teu tega, ilu we jeung sudagernya ungkleuk eta budak hideung. Kieu we juragan, abdi meminta pakaian we sabelah tanggungan jeung duit sabelah nek ditanggung we ku aki. Heug atuh. Eta aki-aki teh dibere duit sabelah tanggungan jeung pakaian sabelah anu akhirna ditanggung. Tah kitu nya tong aki marek balik cig aki. Gara bubungah nini cig keun kuring bada geus dijual. Eta si aki menegang balik kan ini laporan mawa duit sabelah tanggungan jeung pakaian. Lajeng eta sudager mah mawa budak hideung kana kapal pesta-pesta di jero kapal aing bakal kapanggih jeung untung. Wah hebat dia. Di jero kapal teh joget-joget segala macam anak buahna eta sudager kabeh bunga.
sajeroning ener-eneran di tengah lautan anu akhirnya dadak sakala kapal ieu Sudager dobol kocak dengek kabeh cai tapi bisa asup ka jero kapal budak hideung luncak Sudager luncak aya nu kabagian alat salamet nu teu kabagian kurang leuwih nu korban 50 balad Sudager korban sadayana korban aya 30 deui balad Sudager ceurik balilihan di pinggir laut budak hideung cineluk bae seserian bingung ieu teh kapal pinuh ku cai cek kapten kapal Gusti ka Sudager gara-gara boga budak hideung puluhan tahun di tengah laut kakarak mengalami makapal dobol cek kapten kapal Gusti kakarak mengalami 30 tahun berang peting di dasar laut di dina laut kakarak mengalami kapal nepi ka dobol Pak ieu gara-gara budak hideung ieu teh bagus urang teh dikeremusan oge teu dihakaran ge bagus itu ya da kuring mah keung barang bu aya budak hideung waduh gua bawa cek Sudager ya nyo siri we kitu ngomong henteu paur kuring mah ayeuna paur dikalepuk cek Sudager ya duh ka mana ngajualna deui euy aduh kumaha ieu coba balad 50 Pak kapal dobol bagus kurang hirup kene kuring mah sok dihantem bool ya budak hideung mah seuri bae nenyo eta jalma rek ngeunang kauntungan minum-minum joget-joget dina kapal akhirna kapalna dobol cek Sudager nek nengen jelema liwat rek dijual ku aing jeung namal kapal euy teu kacaritakeun sunu anu jadi budak hideung kalayan geus aya di tangan Sudager anu keur bingung ku hayang ngoperkeun deui ieu ka budak hideung kacaritakeun ibuna anu keur nangis pat nagara mangku alam mangku bumi bingung sebab tinakan-tinakan pamanarasa hidup biadab jauh tina didikan agama jauh tina palaturan-palaturan agama anu akhirna sakabeh balad anu benar-benar jalalujur para menteri para kegeden kabeh bang bingungkeun ya sunu teh ka mana malah mama ajengan oge Kiai Aji Luhung sareng Umi Kasih anu geulis putrana mama ieu Gusti sunu teh teu aya rahayat geus ampir berontak ku sabab sunu henteu aya duka di mana ayana mama ajengan Kiai Aji Luhung ngayakeun musyawarah jeung sakabeh santri mama rek ngalakon kaleuweung rek neangan Gusti sunu anu akhirna Umi Kasih putrana hoyong ngiring yuk gelis urang duaan ngalalakon sunu di mana ayana besi aya kasarung ieu sunu aya nu jahat nu hianat atawa besi kasarung di tengah leuweung ieu teh Umi Kasih teh lempang bae leuweungan jeung eta ramana Gusti sunu maya nangkring bae si laut jeung Sudager ku Sudager nek dioper deui budak hideung teh ka mana ngoperna ari Kiai Aji Luhung mah jeung Umi Kasih nyaksrak kaleuweung nu geus teu kasorang ku manusa besi ieu sunu teh kasarung di leuweung besi aya nu hianat mun aya nu hianat meureun aya bangkena Gusti sunu di mana ayana anu ayeuna lalakon sasasi Kiai Aji Luhung teh geus lelah akhirna ngidul mapai sisi basisi laut
barang katingaliku Sudagar tuh gening aya nu liwat ka dieukeun ya budak hideung ku aing rek dijual sabaraha bae lakuna aing butuh duit pikeun nambal kapal jadi jual ku aing ka saha wae sabab duit lakuna geus lah teras ieu Sudagar ti wetan ngulon jeung budak hideung mama ajengan Kiai Aji Luhung jeung Umi Kasih ngetan anu akhirna amprok cek Umi Kasih mah ulah jalan dieu kunaon neng aya nu mama wa monyet mah ih aya nu bogana moal samarangan sieun neng mah sieun moal jeung nu bogana barang tika jawan kene Sudagar uluk salam ka mama Kiai assalamualaikum waalaikumsalam hei dicangcang teh ta monyet pajarkeun monyet ieu budak hideung dicangcang cenah mah ah bohong eta teh make rante Umi Kasih geus ribut wae mah aduh ieu besi ngegel moal seuri eta budak hideung ieu teh satonan teh duh kacenah mah abdi ge bingung disebut manusia da kos sato hideung disebut sato da bukti manusia ieu teh meka mana anjeun kieu mah akon mama teh nemeh mulih sareng pun anak ti leuweung ieu mikiran sunu da murid mama teh eta anu tiasa kapercaya teh da ingis mama mah lamun eueuh anjeunna bener pikiran dua utusan bener ieu Kiai neangan geuning mama teh sabulan leuwih jang balik we jeung anak geus rieut pamikiran mangih budak hideung dibeli we ku mama budak hideung monyet mah nya ai rupa mah kos monyet tapi jalmi aneh euy di mana mah abdi hoyong ningali tuh di ditu di punana barang pat nagara mangku alam nyamperkeun ka Umi Kasih nu kagungan mah budak hideung Umi Kasih keur calik dina kursi jeung budak hideung ya seulah ngisingnya moang icing moang ngan budak hideung teh pogoat daharna hayang dihuapan bae ai ti peuting ngan ngariring ngan ceurik we lamun hees di tukangan ceurik Gusti sia teh goblok cuk Umi Kasih dahar kudu dihuapan sia Saat production kunaon sia teh lamun hees di tukangan sok ceurik ayeuna lamun ceurik deui awas sia ku aing teh peuting digebug ieu anak aing lain sia goblok seri eta budak hideung dicarekan telah mijol tatamu duana assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bapak hoyong ningali budak hideung barang ret ieu si budak hideung nenyo pat nagara mangku alam ngurok lumpat keluar ler di imah ieu aya naon ngurok dak lumpat sedih pak ieu budak hideung nepi ka ngejatna haku bapak disingseunnan henteu henteu bapak teu nampi aduh ka mana ieu budak hideung ka mana anjeun diteangan ka kolong ranjang teu aya diteangan ka unggal kolong oge teu aya sadayana santri disiapkeun hesa kabeh santri budak hideung teh eueuh ieu teh ka mana ma terus laporan ka mamajengan budak hideung eueuh mah tareangan kok barang diteangan kapanggih ngaringkuk we di lombang kupat nagara jeung mangku alam apa ieu kitu neng kulan apa ieu sanes leres dina lombang cau hei hudang cicing bae jang hudang jang disebut ujang tenimalan, disebut kasep tenimalan, sama sekali. Disingsieunan, diurugan sok waing hudang, ih teu sieun. Disebut kasep tenimalan, duduk, ih teu sieun. Bingung.
cepat negara dipanggil ujang tenemalan, panggil kasep tenemalan, panggil naon tenemalan. Coba orang panggil nu saluhureun ye. Ye karasana beda ye. Gusti, coba gugah heula, ya abdi Gusti. Nemalan, lek naon maneh ka dieu? Hayu kada balik. Bejakeun kula aya. Ih. Nah. Cepat negara. Kekaharti make nitah balik. Aya naon Gusti nu warang mulih? Ah, balik ka itu maneh. Ieu sunu bisa jadi ye. Gusti, abdi moal waka bisa mulih ka negara. Gusti masing hawatos, masyarakat hampir berontak lamun Gusti teu aya. Gusti cing gada bisa mulih ka jati mulang ka asal. Eta sunu teh patras ngaludah kana panangan, eta ludahna digaperkeun kana salirana kabeh. Jeleng kenek jadi sunu deui. Eta jelema kabeh pada geger santri pada geger umi kasih gogolencengan manehna nangis. Rumah satu kang nekean, rumah satu kang gebuk. Gusti cek umi kasih mama tersangka eta teh Gusti sunu. Abdi sok narokan paingan hees mung di tukangan horeng teh geus tua bahangka. Aduh. Anu akhirna Pat Nagara Mangku Alam ngejat laporan ngumumkeun ka sakabeh masyarakat. Ka ibuna, ibu ulah bingung ulah keung, masyarakat Gusti sunu bakal turun deui aya di Babakan Kembang. Pala hadirin pamanarasa beureum beungeutna. Ulang ngajar ieu sunu aya keneh. Barang ngadenge pangumuman aya keneh sunu, balat-balat tentarana kabeh dikumpulkeun ku pamanarasa. Hei, kumarudak kumpul. Ayo naon Pak, kulang ngajar, sunu masih kene haya. Jadi jelas Pat Nagara Mangku Alam jeung Mangku Bumi mihak ka sunu, teu mihak ka urang. Barudak penting ieu urang bertindak. Kumaneh payahan kabeh Pat Nagara Mangku Alam Mangku Bumi gegeden ieu nagara Pasuruan, aing nu ngahalpan sunu sapenting kudu anggeus. Paladirin tindakan hebat pamanarasa sakabeh bela tentara nu rek ngaruksak hianat kana agama jeung ka nagara. Bergerak sapenting Pat Nagara Mangku Alam Mangku Bumi korban kabeh. Tinggal sunu Pak anu salamet ku pamanarasa mahan teu beunang. Barang enjing-enjing teh bangke geus amalatak Pat Nagara Mangku Alam jeung Mangku Bumi korban siap sunu kabeh. Belah tentara anu masih keneh nya ka masyarakat kabeh bergerak ngudag-ngudag belah tentara pamanarasa. Pamanarasa diubar, santri turun kabeh di Babakan Kembang, di kapalaan ku sunu euneur nguber-nguber manusia nu jahat. Balad-balad pamanarasa korban lain setik. Pamanarasa ditewak tah didinya pala sedirik. Dikikis abis manusia anu rek ngaruksakan agama jeung ka nagara. Pada waktu harita alhamdulillah beunang sadayana sapara kanca pamanarasa anu baris ngarug-rugeun ka masyarakat seolah-olah rek mawa kana jurang kasangsaraan. Alhamdulillah manusia nu jujur kalaya nu bener ku Allah ditangtayunan. Anu akhirna kekawasaan ieu nagara beunang deui ku sunu. Tah kitu pala sadere. Balukarna manusia anu rek hianat teh kitu. Anu kosong tina didikan agama. Tinggal umi kasih teh keukeuh hoyong ditikah. Manehanana ku Gusti sunu mau umi kasih. Para talibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ana kabanin bana bunya nahu fa'akomahu falamas tawamakod banahu tahanan. Jadi rencana ieu pamanarasa gagal sama sekali. Kulantaran manusia nu jauh kana palaturan Allah.
akhirnya Gusti Sunu ngayakeun musyawarah nek nikah kaunikasi. Persiapan di pasantren Babakan Kemang. Alhamdulillah malah pasantren rek terus-terusan dibangun. Masyarakat rek dibangun jadi manusia sautuhna. Tah maka ku sabab gitu para saderek. Ieu riwayat Gusti Sunu, riwayat budak hideung hampir salaras. Jeung kajadian kamari ieu anu manusia rek ngarusak agama jeung kanagara. Tah maka dulur sadaya, ieu riwayat muga-muga sing jadi perhatian kasadayana. Oge urang ayeuna wayahna bergerak kudu bisa balap kana jalan kahadean, balap membangun ieu nagara, balap urang ibadah ka Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.